anak ke dia. Yuk. Pai. Hah? Bener itu jalannya ke dia, Ustaz? Bener lah. Hah? Oh, bener ke dia, berapa salah. Kalau bunyi mah tuh. Nanya kayak isinya sare, euy. Ah, terus we ka ditu. Hah? Ah, terus we ka ditu lah. Tuh, Pai, balaki di Pai, duh. Ieu mah jalan cai, Pai, euy. Ah, baik tapi udah jalan lagi kieu da. Tuh, Udah Pai. jalan atuh. Ayolah. Duh. Alah. Istirahat lah, Pai, euy. Hah? Istirahat tuh, heula. bok lah. Hah? Terus. Lulus euy sekuat. Coba loba turaes nih karena neng Oh, madon keung euy. jangan lagi aing dulu. mah jadi ngagetar karena hatena gak ieu mah duh. Ieu teh jauh keneh euy. Teuing atuh da urang kakara ka dieu mah. Aing mah nyeri kieu ping-ping. Saya nyasar orang mah. Tuh urang rek balik ka mana sok coba. Anjir. Ayo dulu kenah. Hah? Ayo bisa Pai berbulan. dah. Istirahat heula atuh. Lulus urang teh. Tuh aing. Pai. Iya istirahat heula. Naon capek. Capek tuh, cepet lulus. Besok atuh istirahat mah. Pai. Hah? Naon? Nah, itu euy. Mana? Besok cik bawa dong. Wah. Beko, Pai. Wah, cik nempo. Ieu mah barang langka, Pai. Ih, mah euy. Ih, Oh, zaman zaman jadul. zaman Iya, mah. tahun ya, mah. Lamun aya mangihan cenah di leuweung, tengah leuweung kieu. Anu kieu barang mistis. Wah, Ya ti mananya? Pas aya anu kieu gitu di tengah leuweung. oh teuing atuh dulu euy. Aing mah moal naon kitu nya ieu euy. Alaur aing ah. Coba buka, Pai. Hayang apa? Jerona naon? Oh, katanya buka wae gitu. Sok. Cik orang cobaan buka. Ese dulu euy. Hah? Ese. Wah. Ieu mah kudu diusap-usap. Jigana cekolot, di cekolot lamun mangih teko di tengah leuweung kieu aya mistisan. Kudu diusap, suara aya harta karunan. Wah, nya. Ih, Cik. sok usap. Heeh, sok atuh cobaan. Cing, atuh urang usap. Lah, mana mah ayo lah. Ih, Ruas enaon duh. nya cuk urang oge aing mah. Naon eta? Cing, Pai, ieu mah jigana mah anu di jero teko. Jigana mah ieu. Tuh, Coba di leuweung di. Ayo. Hatur nuhun Jang, kami geus dibebaskeun. tuh, Saha si eta duh? peringkat. Mah ya duh. Harek nganuhunkeun ka ujang-ujang. Ngimpi henteu. Aduh anjing nyeri atuh duh. Bener ya, Mak. Ngimpi Sorak tapi henteu euy. eueuh jirimna ieu teh. Heeh. Paminta naon dikabulkeun ku kami. Ieu teh bener nulungan. So, bener nganuhunkeun kami ratusan tahun di jero teko dikerem teu bisa kaluar. Atau itu mah minta duit we. Nya, Aduh, kenaon duit tuh. Orang teh geus linglung di dieu teh. tuh kalamur mah. Wah, orang teh kan geus lila di leuweung ieu teh. Ai duit keur naon? Nya Kan geus we. Ayeuna mah daripada duit mending hayang balik wae lah. Geus lila teuing ieu di leuweung. Geus linglung. Bener. So, ku kami pamentana dikabulkeun. Sok saurang-saurang beureumkeun panonna hitung nyampe 10. Maneh heula duh. Alah,
Mana heula sok purukeun. Urang. Heeh. Baik. Naon atuh? Lagi poek. Nah, siang ngalonyeng wae atuh. Bentas teh. Oh, Geus we urang heula lah. soal cuman we. Hiji, 2, 3, 4. Baik. Aduh, siapa ya Allah? 5, 6, 7, 8, 10. Alhamdulillah. Nuhun bah, nuhun. Aduh. Imah deui euy. Alhamdulillah. Amin. Tadi guys. Bingung di ditu. Aduh, nuhun bah. Aduh, ya Allah. Akhirna imah oge. Bro, geus ono pangharapan tadi teh. Aduh, bingung. Di leuweung, bukan teh mau bisa balik. Alhamdulillah ya. Tapi imah. Balik. Bah, abi tulungan. Keunguh batur. So Ujang kan boga kesempatan sekali pamenta menta naon Ujang bakal dikabulkeun sok. Abi mau minta kebaturan abi balik deui ka dieu. Abi batur, bah. Mun bener mah pamenta bakal dikabulkeun. Beureuh Nya, bah. Abi arek kurang, bah. Nah, urang aya di dieu deui bah. Kan geus ngeunah tadi teh urang teh geus nepi imah. Pai. Mana sih deui? Syukur atuh, Pai. Urang batur keung, Pai. Nah, bah. Nah, tuh urang dibalikeun deui ka dieu. pan eta Jang pamenta batur maneh ieu mah. Ai maneh. Urang geus imah ngeunah-ngeunah dibalikeun deui ka dieu. Atuh da urang keung.